Salajengna wa ba'du. Kamari beres urang nerangkeun dina jumlah basmalah, jumlah hamdalah sareng sholawat salam ka Kanjeng Nabi. Tah ayeuna urang perlu kauninga gitu dina neruskeun ngaos kana ieu kitab teh urang perlu kauninga heula mabadena kana ilmu anu rek diaji ku urang. Pangna perlu kauninga heula mabadena kitu. Tegasna mabade ilmu tauhid. Karna supaya urang teh nyaho kana maksud tujuan tina ngaji kana ilmu tauhid gitu. Sahingga urang teh bakal bener-bener dina ngajina jeung moal rek ngalalaworakeun kitu eta teh hadirin wal hadirat. Di antara mabade ilmu tauhid teh nyaeta hadna. Tegasna mah ta'rifna ilmu tauhid. Ta'rifna ilmu tauhid teh nyaeta wa huwa ilmun yubhasu fihi an isbatil aqaidi ad-diniyati al-muktasabi min adillatiha al-yakiniyati. Tegasna ilmu anu dipertelakeun ku eta ilmu teh masalah netepkeun akidah agama anu dikasab atawa anu dicokot tina pirang-pirang dalil anu maedahkeun kana yakin benerna. Tah eta ta'rif ilmu tauhid. Tuluy nu kadua di antara mabadena teh nyaeta aya maudhu. Tegasna bahasan anu dirancang ku ilmu tauhid. Nyaeta mana zat Allah Ta'ala jeung Rasulna. Tah ieu maudhuna ilmu tauhid teh nyaeta zat Allah Ta'ala jeung Rasulna ngalirik tina pirang-pirang sifatna atawa tina kasipatanana gitu. Tuluy nu katilu aya samroh. Nyaeta hasil tina ngaji kana ilmu tauhid. Nyaeta naon? Ma'rifatu sifatillahi ta'ala. Tah wa rusulihi bil barohini al qat'iyati wal fauzu bis sa'adati al abadiyati. Tegasna nganyahokeun kana sifat-sifat Allah Ta'ala jeung Rasulna ku pirang-pirang dalil anu maedahkeun kana qat'i benerna, kana pasti gitu. Jeung kabagjaan di akhirat anu eueuh batesna. Tah eta tina hasil ngaji kana ilmu tauhid. Salajengna di antara mabade ilmu tauhid teh nyaeta wade. Tegasna anu pangheula-heulana ngabukukeun kana ilmu tauhid. Tah kan ari ngabukukeun kitab Tijan mah ieu cek kamari Syekh Ibrahim Al-Bajuri nya. Tah ieu mah wade anu pangheula-heulana ngabukukeun kana ilmu tauhid nyaeta Abu Hasan Al-Asy'ari sareng Abu Mansur Al-Maturidi. Tah eta. Salajengna tina sawareh mabade ilmu tauhid teh nyaeta hukumna. Hukum tegasna hukum kana ngaji ilmu tauhid. Nyaeta fardu ain nya. Fardu ka satiap jalma gitu. Jalma nu kumaha? Jalma nyaeta jalma nu mukallaf anu kataklif ku hukum. Boh lalaki atawa awewe gitu. Tah eta nya. Naon ari ngaran fardu? Fardu atawa wajib nya sarua-rua keneh eta keneh nya. Nyaeta kaunu syai'i bihaitsu yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tah eta ngaran wajib. Atawa lamun dina fikih mah
kullu mayusabu ala palihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Setiap perkara anu saupama dipigawena bakal disiksa bakal diganjar jeung saupama ditinggalna bakal disiksa. Ta eta nya ngaran wajib gitu atawa ngaran fardu. Tuluy ari mukalaf. Naon ari ngaran jalma mukalaf? Jalma mukalaf teh nyaeta al aqilu, al baligu, al aqilu, salimul hawasi alladzi balagothu. Tegasna jalma anu geus baleg tur sampurna akalna jeung salamet panca indrana jeung nepina dakwah gitu. Ta eta jalma mukalaf. Jadi baleg tur boga akal lah gitu. Ta eta nya. Tuluy wa ba'du. Tah tegasna ae ba'dal basmalati walhamdalati wassolati ala rasulillah. Sabada maca basmalah hamdalah sholawat salam ka Rasulullah. Tah di dieu aya kecap wa ba'du. Lamun ceuk badi imah nya wa ba'du teh disebutna bade pasal khitab. Omongan anu keur misahkeun gitu, keur misahkeun kalam anu keur misahkeun hiji omongan kana omongan anu sejen. Ta eta bade pasal khitab. Lamun atawa amma ba'du ta eta nya sarua nya bade pasal khitab. Lamun ceuk ulama ahli bade. Kantun payakulu pakiru rahmati rabbihi wallahu a'lam bissawab.